Tah guys, jadi di video ayeuna abi bade ngabutik tanduk sidomnya karena sih tos sabulan terus nentet oge si tanduk nate terus lumayan panjang gitulah aya 3 sentian mah. Tah abi ngabutikna ngakur nganggo mesin cukur sareng gunting ya, soalnya ngaragampil gitu ku mesin cukur heula tangke terus ku gunting. Da abi mah ngabutik lagi supaya bersih hungkul gitu, henteu dugikeun ka herang atau kumaha nya supaya kokotoran anu dina tanduk teh teu aya gitulah, minimal bersih gitu tandukna atau kumaha lah. Aya abi mah mun ngabutik domatik gitu hungkul jeung teu bisa di abi mah ngabutik nanya ngabutiknya ngan supaya wae gitu ieu mah, supaya bersih hungkul, supaya rada katingali hungkul tandukna gitulah. Tah terus di dieu sebela terek cicingnya nikalah rudat gitu, hayo we pulang anting ka hareup ka tukang nikalah rudat gitu hayang ngagebuk ningalina ge ting kadatangan naon atunya si ieu sok sakapeung mah heueuh keur mai teh keur barang gawe gitu tah bisi kumaha wae kasih ieuna kasih domna da bahasa serepetan nih ai mun diampikeun kalah gegarawakan tuh da dikeluarkeun kikieuan tuh terek cicing ayo we ditenggaran segala rupa ge. Tah guys bisa naraskeun cenah ka mana we tarangieun konten tah abina gering ya, jadi abina teu tiasa nyieun konten gitu ek maksakeun da sesah gitulah nya kakarek ayeuna deui gitu abi tiasa ngadamel di konten. Tah lamun atos ku mesin cukur tinggal ku gunting ya dia rapih gitulah nya pokona masa kirana aya bulu nu panjang nya tek we ku gunting gitu. Tah lamun atos tinggal dibacem nya ku cihaneut gitu nya pokona mah ku cihaneut we lah, soalnya ku cihaneut mah si kokotor teh babari leungit gitulah karena dina tanduk sok aya kokotor warna hideung warna bodas. Tah ku cihaneut mah insyaallah bakalan leungit gitunya, bakalan morok blok lamun di lap ku cihaneut teh. Tah guys buat kalian anu terus nonton dugikeun ka akhir ieu hatur nuhun pisan gitu nya. Tah ieu hasilna nya meskipun teu rapi oge nyakeun bae lah gitu. Da soalna abi ka hiji teu bisa nya kadua nya supaya we